Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wasta pun miruanda. Simkuring mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Bidang studi bahasa Sunda, LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Dina danget ayeuna simkuring baris midangkeun kagiatan peer teaching rencana aksi hiji lawungan kadua ngeunaan materi sisindiran. Dina ieu kagiatan simkuring diaping ku dosen instruktur Dr. Taufik Ampera M. Hum kalih Ibu Sri Teti Herawati MPD salaku guru pamong. Sapertos kumaha kagiatanana wilujeng nyakseni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes Ibu. Kata wis tos hareup banget kumaha hidup darama? Pangestu. Langsungna Bu. Pangestu. Alhamdulillah. Alhamdulillah upami damang sadayana mah janten dinten ayeuna urang tiasa patepang deui sareng Ibu dina pelajaran bahasa Sunda. Tah sateu acan ku Ibu dikawitan, Ibu gaduh sisindiran heula. Jalan-jalan ka Buana papanggih jeung Bu Nirmala. Nu teu hurung kamerana sok gera hurungkeun heula ya. Harurung pados raraina anu gareulis ieu teh katawis nya ku Ibu sadayana. Tah urang kawitan wae ieu kagiatan pangajaran dinten ayeuna ku ngadua sasarengan anu baris dipimpin ku KM. Mangga hin-hin KM-na pingpin. Mangga Bu. Perhatosan. Sataacan urang diajar, hayu urang ngadua sasarengan. Mudah-mudahan urang sadaya dipaparin kalancaran, ngadua dikawitan. Ngadua dicekapkeun. Alhamdulillah, hatur nuhun nya Neng Hin-hin. Langsungna Bu. Ku Ibu bade dicek heula kehadiranana. Saupami ku Ibu disebatkeun namina, mangga hidep nyebatkeun dongkap. Siap? Siap Bu. Siap Bu. Esti, Dongkap Ibu. Fitria, Dongkap. Erlina, Dongkap Ibu. Hin-hin, Lengkap Bu. Esti, Abi deui Ibu. Lesti, Dongkap Bu. Bima, Dongkap Bu. Novianti, Dongkap Ibu. Nunik. Lengkap Bu. Alhamdulillah. Berarti sumping sadayana nya. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah Bu. Lengkap. Hidup parantos disiplin dina ngiringan pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Tah rupina ieu teh biasana ari tos siang masuk laleulesnya tuh. Kirang sumangetna ayeuna urang ice breaking heula sadayana turutan instruksi ti Ibu. Siap. Saupi nyebat kecap bim nah napak kana pimping sadayana. Pami bam keprok sadayana, pami bidi tah kieu sadayana. Siap? Siap Bu. Pastinya samina wa atona. Nah, siap. Bim bidi bam bidi bam Bidi bam. kurang sadayana. Ya hartosna tos konsentrasi sadayana janten sadayana kedah ngiring instruksi kagiatan pangajaran dinten ayeuna supados tujuan pangajaran urang kahontal. Mangga Bu. Cobi aya nu terang teh minggon kamari emut keneh teu minggon kamari urang diajar naon. Karena aksi sindiran sanes Bu. Leres pisan Herlina sisindiran. Nanging minggon kamari teh nembe dua wangun anu dijelaskeun ku Ibu teh nyaeta wangun naon wae Herlina?
Paparikan sareng rarakitannya Bu. Leres wangun paparikan sareng rarakitan. Ayeuna urang baris neraskeun wangun anu salajengna nyaeta ngeunaan wawang salam. Penasaran teu? Ih, penasaran Bu. Ibu, naon sih wawang salam teh? Dan sanes Bu. Janten naon teh bilih aya nu masih keneh naroskeun ibu naonnya tujuanna urang diajar ngeunaan sisindiran teh sisindiran teh manfaat pisan nyaeta tiasa dianggo ku urang nalika urang biantara janten direka bahasana teh tiasa ngirut paniten anu ngadangukeun urang biantara nyaeta salah sawiosna ta ayeuna ku ibu bade didugikeun ngeunaan tujuan pengajaran urang dinten ayeuna. Ieu kompetensi dasarna nyaeta 3.2 menganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan sisindiran. Anapun tujuan pembelajaranna saatos diajar sisindiran teh hidup sadayana diperedih gitunya melalui model problem based learning dan media kartu puzzle diharapkan peserta didik satu bisa mengategorikan jenis sisindiran berdasarkan bentuk dan isinya dengan tepat. Lajeng menyusun kalimat acak pada sisindiran sesuai dengan kaidah-kaidahnya dengan tepat. Iya anapun penilaian angke aya penilaian sikap keaktifan saderek sadayana teras teh kerjasama nya sopan santun sareng sikap-sikap anu sanesna lajeng penilaian pengetahuanna ibu baris dipasiehan tugas kanggo ngisian LKPD teras nu pamungkas nyaeta tes tulis dina kuisis ta ayeuna ibu bade share heula videonya share video hidup di perhatoskeun di tengetan. Atosnya kumaha aya patarosan teu ngeunaan video anu parantos dipidangkeun. Mending eta mah sapertos tatarucingannya bunya. Leres Esti nu sanes kumaha aya patarosan teu? Kumaha Bu ngadamelna Bu nih bangunna teh sesah. Ayeuna ya leres tadi anu saur Esti yen eta teh wanguna sami sapertos naon? Tatarucingannya bunya. Nya tah eta anu tadi dipidangkeun ku ibu teh lebet kana wangun sisindiran anu katilu nyaeta wawang salan. Nah hanya bunya urang analisis sasarengan. Nah cobi ieu salah sahiji contona. Mangga diaos ku Esti. Layan bantal tilam sare, salira geuning teu surti, wangsalna kasur. Nah, muhu naon ibu maksana ieu teh aya nu tos ngartos teu acan ti dieu. Layan bantal. Acan Kan Bu. acan. Nah, coba janten ieu teh nah masih keneh lebet kana wangun sisindiran nanging nah ku ibu dibentenkeun antawis paparikan rarakitan sareng wawangsalan margi ciri-ciri nage bentennya. Nah, ieu ciri anu kahiji teh nyaeta kauger ku padalisan. Herlina cobi upami padalisan dina paparikan sareng rarakitan mah aya sabaraha hiji? Aya 4 Ibu. 4 ari ieu aya sabaraha hiji? Sambil mah aya 2. Nah, aya 2 leresnya janten benten eta ciri-ciri anu kahiji teras anu kaduana nyaeta diwangun ku cangkang jeung eusi pamidina paparikan rarakitan nuni si yeuna naon teh cangkangna padalisan kasabaraha?
Cangkang pada lisan kahiji sareng kadua. Upami eusina Kapilih sareng kaopat. tah ieu oge sami aya cangkang sareng eusi nanging cangkangna dina padalisan kahiji wungkul. Upami eusi nama dina padalisan kadua janten mung sapadalisannya eta ciri anu kadua. Teras anu katilu nyaeta kauger ku jumlah engang dina unggal pada Padalisan. tapi dietang ku hin. Mangga Bu. Layan, bantal, tilam, sare, 8E Bu. Terus nu padalisan kadua Alira, gening, teu, surti, 8I Bu. arti pami dina jumlah engang unggal padalisan sami teu sareng paparikan sareng rarakitan. Sami Bu 8 ngawitan. Nah, eta rupina anu sami mah nya dina ciri-ciri teh janten unggal padalisan teh ngandung 8 engang. Nah, teras ciri anu kaopat ieu teh leres anu tadi saur esti ngandung tata Rucingan. tata rucingana tah ieu cobi perhatoskeun. Dina padalisan kahiji ieu teh mangrupa pituduh atanapi petunjuk atanapi clue kana wangsalna. Sedengkeun padalisan kadua mah ieu mangrupa aya sora anu hampir sarua jeung wangsalna. Misal ayeuna layan bantal tilam sare naon tiasa spray pannya naon deui Guling, layan bantal guling. eta naon deui Kasur. asur tah cobi ayeuna urang tinggal kana padalisan kadua aya teu sora engang anu meh sarua kitu tah jeung layan bantal tilam sare aya sora naon Surti, Bu. surti berarti wangsalna naon kasur gitu leres tiasa oge spray tapi dina padalisan kadua mah teu aya pre atanapi sep gitu nya sora anu samina teh janten wangsalna kasur. Tah cobi ayeuna urang latihan sasarengan. Baca ku Mima. Mima aya teu, pami teu aya ku nunik we atuh. Mohon Bu. Ibu, Abi mungkin ijaz pabrik susu. Kami bisa melakukan sama. Nah, sok saha nu bisa nebak wangsalna naon? Abi, Bu. Naon esti wangsalna? Wangsalna sapinya bunya. Leres. Iya aya kecap naon? Esti. Sapira. Disapirakeun. Ya banteng ijaz pabrik susu. Nah, lajeng, ieu ku nunik tadi teh cios panuniknya. Ruhak hideung sabapawon hoyong teras sasarengan. Paha nu tiasa ngawaler wangsalna. Arang kan Bu. Leres Herlina. Nah, walerana areng cobi. Ruhak. Aya sasarengan Ibu. Ya, didinya ruhak hideung tos jelasnya pituduhna teras aya reng, sareng. Nah, gitu. Tiasa Biasa Bu biasa. ngartos? Ngartos Bu. Ngartos ya, alhamdulillah. Tah Ibu aya sisindiran deui. Resep pisan permen mentos. Meserna teh di pabagas. Para siswa atos ngartos, urang lajeng nah tugas. Siapnya? Bu. Iya, Bu. Ya. Nah, di dieu teh kanggo nganalisis wangun sareng eusi sisindirana sareng dikategorikeun. Mana nu lebet paparikan, mana nu lebet rarakitan, mana nu lebet wawangsalan. Teras hidup oge diperedih kanggo nyusun nyusun naon teh kartu puzzle sacara acak. Ieu lembar kerja anu kedah ku saderek sadayana dikerjakeun instruksina tengetan ieu kartu puzzle kalayan gemet. Teras sabada guru mere instruksi di kawitan prak susun ieu kartu puzzle dumasar kana wangun jeung eusina salila 5 menit. Teras nu katilu teundeun kartu puzzle kana kartu jawaban. Nu kaopat sabada guru mere instruksi rengse peserta didik teu meunang nuluykeun pagawean janten ieu teh kedah paenggal-enggalnya paheula-heula. Nu kalima tuliskeun wangun jeung eusi dina kolom kartu jawaban anu geus disadiakeun. Tah kartu puzzle kode A. Ieu kartu puzzle kode B.
Tak iya kartu nanti engke ditempelkan tah ku hidup sadayana di dia ku ibu engke dikirim ke grup WA-nya. Nah, ku saderek dina laptop masing-masing diedit supados janten kasusun. Ayeuna urang bagi heula kelompok. Kelompok nu kahiji kelompok wajib nyaeta Hintin, Mima, Herlina sareng Lesti. Nu kadua kelompok bugis Fitria, Novi, Nuni sareng Esti. Siap? Siap. Ibu tos dikintun eta kana grup WA mangga dibuka heula. Tos kita acan. Tos katampi tos dugi. Nembe dugi Bu. Pintos katampi siap-siap ayeuna ibu baris masihan instruksi dikawitan hiji, 2, 3, mangga disusun. Sarang kelompokna, kelompok wajib, sarang kelompok bugis, mangga susun. Abi kelompok sahanya tadi teh. Kang Abi, Esti hayu. Oh, hayu. Abi sareng Ipit. Abi Bu. Abi sarang nitip Hima mah. sarang Mima, sarang Herlina. Kelompok hiji, Herlina. Ayo. Kawitan ti ayeuna sok paenggal-enggal kedah leres oge eusina. Terus susun enggalan nih. Ayo susun, hayu. Duh, meni deg-degan. Kan udah rakitan mah nu eta. Iya salah meureun Uni. Kumaha? Tak iya weh. Aduh sakedik deui. Ya mangga waktosna masih aya kene. Tapi mah Abi atas bisa dikirim tak kana WhatsApp Abi. Ya, siap. Mangga. Ibu atas. Waktosna 10 detik deui. Ini atas Bu. 10, 8, 8, Beres. genep, 5, 4, 3, 2, hiji rengse. Luar biasa. Keprok heula kanggo urang sadayana. Mangga ayeuna jawabanna dikintunkeun kana grup WA engke ku ibu baris dipidangkeun di dieu. Kintunkeun mangga perwakilan ti kelompok wajib sareng kelompok bugis. Atas Bu, tapi kintun. Ya, Atas ya, terus Tuh, katampi ku ibu ya. Ayeuna ku ibu baris dipidangkeun mangga kanggo perwakilan kelompok kanggo ngadugikeun hasilna. Kelompok Abi bakal pangsaena Bu insyaallah. Nah, mangga. Kelompok wajib. Teh Herlina. Aya parekan. Terus tebu aya jengkol, aya peuteuy, ayana di warung dina. Andi memang resep teuy nu matak awet jomblo. Nah, Iya. Iya cobi leres teu kelompok naon teh ibu naros ka kelompok bugis leres teu ieu wangun paparikan. Terus Bu. Laras Bu. Nah, Herlina ieu wangun paparikan. Teh dirakit Bu eta mah. Teu dirakit nih janten naon anu benten kecap awal. Awalna Bu. awalna ibu. Pas eusina naon ieu teh Herlina mangga dugikeun. Cina sesebretnya punya. Ya, teras ayeuna si sindiran nu kadua mangga teraskeun Herlina. Mun orang ngendong di Bandung geus tangtu kana mahalna, mun orang goreng ka Indung geus tangtu kana dorakana. Ieu mah rarakitan ibu, soalna kecap mimitina sami. Ya, leresnya leres luar biasa. Lajeng anu pamungkas? Telepon bisa dikeupel mi HP kaberat hate, wangsana HP. Ya, leres teu ieu kelompok bugis pada melan kelompok wajib. Terus atuh Bu. Leres. Nah, luar biasa. Mangga ayeuna kelompok bugis. Kelompok bugis Ku abdi kitu. sok mangga gitu ya. Nya.
Di dieu aya wangun rarakitan eusina piwuruk sisindiranna teh nyaeta kamana jalan ka Jogja kaditu ka belah wetan, kamana jalan ka sorga kaditu ka pangaosan. Saya Leres, kan Bu. Ya, leres. Hebatnya. Terus, lajeng sisindiran kedua. nu kadua sisindiranna wanguna paparikan eusina teh silih asih. Kieu sisindiranna teh. Ka pasar reka eretan, nguriling jalan Karawang, hayang dahar rerempetan, sapiring sahuap tewang. Sareng Euy. Leres, Bu. Teras. Nu katilu ngeunaan wawangsalan. Abdi mah kapisin gede, kamana ge sejak ngiring, wangsana teh piring. Margi pisin Leresnya. gede. Geningan lah leres sadayana. Alhamdulillah. Palalinternya, ya. Sadayana. Tah. Cobi ayeuna aya nu bade ngadugikeun teu? Naon sesahna dina nyusun ieu? Nyusun sisindiran ieu? Wawangsalan, Bu. Wawangsalan mah kedah rada ieu, Bu. Rada diemutan deui margi tatarucingan, Bu. Kami sisindiran mah rada gampil. Teras ibu baris naros masih kelompok wajib tadi teh pangpayuna ngerjakeun teh kumaha eta tiasa enggal gitu dina ngerjakeunna cobi. Herlina tadi nu mimpin. Nah, tiasa enggal gitu ngerjakeunana. Terus palinter Ibu. Terus palinternya Kerja kelompokna, Bu, saya sareng Herlina mah, Bu. Terus cobi saleresna ieu aya trik kanggo ngagampilkeun tinggal di dieu tina tata tulisna kumaha. Minggon kamari pan ku ibu tos didugikeun. Meruakan tibu tungtungna. Mun salian ti eta tata tulisna. Euy, na. Mohon. Ieu aya tanda Koma, sareng titik, Bu, kleuna. muhun ta eta nya janten minggon kamari ge ku ibu parantos didugikeun yen biasana anu pada lisan kahiji sareng katilu mah ditungtungan ku tanda Koma, Bu. pada lisan katilu kadua punten sareng kaopat mah ditungtungan ku tanda Titik, Bu. Gelap deui. nya salah sahiji nate gitu. Ya alhamdulillah parantos tiasa sadayana. Aya nu bade ngadugikeun kacindekan berkawis pangajaran orang dinten ayeuna. Abi we, Bu. Oh. Janten dinten ayeuna teh urang diajar ngeunaan sisindiran, urang oge tos diajar kumaha nyusun sisindiran. Gitu. Anu tinu rarakitan, paparikan sareng wawangsalan. Ya Nganggo media puzzle. leres janten wangun sisindiran teh dumasar kana wangun nama aya tilunya aya papa rikan rarakitan sareng Wawangsalan. Wawangsalan, Bu. nage aya tilu aya Piwuruk. Pilih Pilih asih. asih. Teter. anu sami ciri-ciri namanya eta naon? Paparikan, Paparikan. Nah, ari anu ngandua pada lisan eta mah Wawangsalan. luar biasa sadayana parantos nyangking materi dinten ayeuna tos tiasa nyindekeun nya materi dinten ayeuna. Teras kanggo nguji atanapi ngetes nah saderek leres-leres tos nyangking kana pedaran materi atanapi teu acan ibu baris masihan evaluasi pembelajaran dina wangun kuisis nya. Mangga eta ku ibu tos di-share kana grup kelas. Dibuka mangga dikerjakeun. Sakedik mung dimasuk. Mangga dikawitan ngerjakeun. Ya, ieu tos aya katawis ye hasilna dina kuisis. Mima, alah kasusul ya kununi.
Esti, kasusul ku Esti, hin di mana ya hin? Bu Abi masih sinyal, Bu. Oh nya. Ya, Rupina atas kata wis sadayana alhamdulillah ta luyu sareng hasil evaluasi pangajaran janten anu kenging punten pangageng nate nyaeta Lesti. Keprok heula kanggo Lesti. Seueur kuotana eta mah, Bu. Sanaos jempe wae ngahep-hep wae ge ari dina evaluasi. Nanya alhamdulillah Lesti. Tah, alhamdulillah pangajaran dinten ayeuna parantos rengse urang tepang deui minggon payun diajar ngadamel atanapi nulis sisindiran. Tadi mah mung ngarangkeikeun unggulnya, ngarangkeikeun unggul kalimahna, minggon payun mah urang diajar nulisna gitu. Kenging urang nyalira sanes ngan ukur ngarangkeikeun kalimahna unggul gitu panginten. Aya patarosan heula dugi ka dieu? Cakep, Bu. Siap, Bu. Ya pamit aya patarosan ku ibu dipungkas, teras urang tutup ku doa anu baris dipimpin ku KM. Mangga hin. Alhamdulillah hatur nuhun Ibu Mirwanda sarta acan urang wangsul hayu urang ngadua sasarengan, ngadua dikawitan. Ngadua dicekapkeun, haturkeun salam. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hatur nuhun kasadayana tepang deui minggon payun tetap semangat. Hurip Sunda. Hatur nuhun Ibu.